Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sabab man istata'a minkum bal'at falyatajawwaz fa innahu aghali basar wa asanil farad fa ilam yastati fa bisaumihi fa innahu lahu wija. Shadaqallahu adzim wa sarqul karim wa nahnu ala dalika minas syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram al-mukarram al-mukarramun. Oke, tekakantun tokoh terkemuka, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh karang taruna. Oke, tekakantun aparatur pemerintahan ti atasan dugikeun ka bawahan pangjeuh daleuh leluhur di lembur pangawasa di desa. Oke, tekakantun habilusus ka Bapak Saiful Hajat kelasana keluarga besar Bapak Edi Hasanadi, katut Ibu Tia Satyaningsih, hormateun simkuring anu ka Allah dimuliakeun. Oke, ka para bapak anu setia, ka para ibu anu satuhu, ka para pemuda anu garaga, ka para pemudi anu garulis oge kapurang murang kali nu parantos salinggih. Sabadana moskeun assalamualaikum nyaeta hiji tawis kehormatan Islam. Tipayun urang sami-sami majatkeun puja anu gajelemping hias rasa, urang sangakeun ka Zat anu kawasa anu parantos ngadamel alam jagat raya. Puji anu gajelemping hias ati, urang sanggakeun ka Zat anu maha suci anu parantos ngadamel bumi. Syukuran kadat anu maha gopur, dimana alhamdulillah orang sadena parantos tiasa bermuwajahah bilwujuh, bertatap muka, bertemu pandangan, sehingga alhamdulillah orang sadena mudah-mudahan ku ngariung di tempat dijuhkeun ku rahmat sareng mahfirah ti matana, amin ya rabbal alamin. Oke, salawat kali salamna mugia tetap dilimpahkeun ka pantan orang sadena nu ngajakeun figur saaga alam Hakim tertinggi jaksa termulia Kangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, dugi ka urang sadena salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadena jaga di mal kiamah keng saputma nyaeta sapaatna Rasulullah sallam. Para bapak, para ibu, para sepuh sadena simkuring ngadag di pain parwargi sadena kajerung laku kapajan tugas kukelasana keluarga besar Bapak Hatta katut Ibu Daisa ngucapkeun jazakumullahu khairan kasiron asanal jaza, haturkeun rebu nuhun lak saketika bingahan ka pihak pribumi anu parantos gasik nampi enggal temaros cirining pribumi sayati somayah kasema dan margina satacana simkuring dina siapunten bobili di antawisna simkuring pribadi oge katut rombongan sumpingna kieu tetep teh bilih aya kecap atanapi kiceup, bilih aya peta atanapi basa anu kirang mernah muga meberkeun laut hampuran wae. Teras salajengna panginten ngajajabkeun calon panganten pamaegot anu lengoh gali geuncing pariposna teu bungkus kosong-kosong acan. Ari bungkusan sana aya ngan teu ditempakeun, nu bungkusna hiji koneng sasolor sareng muncang sadampa eta usus ilmu khusus. Bapak Saiful Hajat sakali simkuring percanten pihak pribumi kamantuna saya calon deui da geus diakadannya kamantuna hiji manten teh jajaka anu luar biasa. Luar biasana upami diciwit sok karasa nyeri, umi kakeureut sok raheut, upami titajong sok John Tower kitu deui lebetna sami upami ayak ambak sok buat baud, upami erek mere sok kaleket jengkel
Malah saukta sisimbut ku kadul di Solendang ku hoream. Malahan dangdangan di basa jeung lawara. Nu kitu ge nedasiapuntenna ka para wargi sadayana. Para wargi sadayana leres icatan pangetan pameget teh sanes calon nya panganten pameget teh dijurung ku laku sepuh diiring ku kadang wardi. Biasana mah jajak teh nangtak mundak nyuh nunggung. Rebo ku candakeunana ieu mah ngalet ngengkeuy bari teu nanggeui ngabrul batur bari teu manggul. Matak simkuring ngarewas ka Ilyas tibatan kami toha datang mah pa isine si menikane datang ke kebun binatang ningali maung ningali monyet kumaha walarana nyata Jang Ilyas mang panikane datang tandang secara kesatria margi janji parantos paheut anu aya mah dia bantuan kain ibung jeung nangka tambah beuneur tapi aneun paratul irung para pak mata teu deuh eueup ku beuteung ieu saeun mangga nyanggakeun ke orang dieu anu sanes teu isin nyanggakeunana sanes kirang kakogel mung remaos heureutpakeun pungsat bahan mangga nyanggakeun nyaeta Jang Ilyas ti luhur sausap ketut ti handap sausap sepatu katonan tingah mah anu mana hipuna ibarat tahu anu tasna ibarat mutu teh mana alhamdulillah tadi partos diakadkeun mudah-mudahan dina ngoni ngalaksanakeun akad nikahna sing ngajalekeun nyaeta akad nikah muqaddimah jeung muhatimah akad nikah anu pertama jeung panungtungan anu mana alhamdulillah Jang Ilyas ulah naon ulah sieun urang teu bisa napakahan margi Pak Inanisa yati bilmal saestuna awewe bakal mawa hartanya ulah sieun ti diskian urang geus naon rumah tangga da asal ngarizkian mah Allah ngurus Allah miara urang sadayana engke ge nuturkeun rezeki mah kaduana akad nikah urang agak nyakeduhan dulurnya dulur ti istri aya bapak ibu sareng mamang teh teras ieu akad nikah teh sing ngajalenkeun akad nikah panuntungan teh sing ibarat pong pet pong pikeun ka ompong aki-aki pet tepi ka peot nini teh ta urang doakeun mudah-mudahan sim kuring dina kesempatan moal seueur teuing alantur margi ieu tueur parantos nyalok tueur bari nyaeta waktos nyarekeun batur urang doakeun mudah-mudahan Jang Ilyas anu parantos diakad nikahkeun ka Neng Rani Oktaviani mudah-mudahan sapantos akad nikah sing ngajalekeun sing lambat lambut luhur keta gede dunia jat nikah sapabosna mudah-mudahan sing ngajakeun rumah tangga Nabi Adam kasih ti Hawa Nabi Yusuf kasih ti Yalho kang Nabi Ibrahim kasih Sarah kang Nabi Muhammad kasih tu Hadjah Al-Kubra mudah-mudahan dana rahmat sareng dana Allah sing aya samawa sakinah mawadah warahmah tur aya naungan ridana Allah Subhanahu wa taala sakitu pangitian ti atas nami rombongan panganten pangedet kala tutup wallahu muwaffiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang kami hormati sahibul bait yakni Bapak Edi dan juga Ibu Tia beserta keluarga, yang kami hormati rombongan mempelai pria yakni rombongan dari AA Ilyasa yang alhamdulillah pada kesempatan ini
Allah takdirkan hadir bersama kita. Tentunya ketika dua insan saling bertemu atau kita bertemu dalam satu tempat, ini semuanya sudah Allah takarkan, sudah Allah takdirkan, yang mana adanya kita di sini tentunya sudah Allah gariskan di tangan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa para kesepuhan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Karena dengan izin Allah, dengan takdir Allah, kita saat ini masih diberikan kesehatan, peluang dan kesempatan untuk senantiasa memaksimalkan segala macam usia dengan aktivitas yang produktif, dengan aktivitas yang baik. Salah satunya kita semua hadir di tempat ini untuk menyaksikan prosesi akad nikah antara AA Ilyasa dan juga Teh Rani, yang mana proses akad nikah ini merupakan suatu peristiwa yang sakral di dalam agama, yang mana proses akad nikah ini merupakan titik awal perjalanan yang begitu hebat yang akan diemban oleh AA Ilyasa sebagai pemimpin dan juga Teh Rani sebagai makmumnya. Tentunya keadaan ini patut kita syukuri bersama. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang pemimpin umat, sang suri tauladan umat, yang dimana hidupnya penuh perjuangan sampai sekarang kita dapat merasakan perjuangannya, kita dapat merasakan jerih payahnya, kita dapat merasakan bagaimana tangisannya memperjuangkan Islam sampai sekarang kita hidup dalam bingkai keimanan dan keislaman dengan sangat tentram dan begitu indah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya yang terus mensupport, mendukung perjuangan dakwahnya. Begitu pula para sahabatnya yang tidak berhenti berjuang, dan insya Allah kita berharap sholawat itu sampai kepada kita selaku umatnya yang memang saat ini masih terus berikhtiar menjadi umat terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili keluarga besar Bapak Edi dan Ibu Tia. Yang pertama mengucapkan jazakumullahu khairan kasir kepada rombongan mempelai pria yang alhamdulillah pada kesempatan ini mampu menyempatkan hadir di acara yang sakral ini, mampu menjadi saksi mata antara kedua mempelai mengawali perjalanan bahtera rumah tangganya. Maka dari itu kami mewakili keluarga besar sekali lagi mengucapkan terima kasih apa yang telah disempatkan dari rumah dengan rutinitasnya masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tidak ada sekali lagi sebuah perjalanan yang diawali dengan kebaikan, melainkan Allah akan membersamai perjalanan tersebut, melainkan Allah akan membersamai bahtera rumah tangga tersebut. Dan insya Allah ketika AA Ilyasa dan Teh Rani bercita-cita meraungi bahtera rumah tangga karena Allah, maka insya Allah Allah akan membersamai rumah tangga mereka, dan mudah-mudahan akan tercipta rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami memohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan dalam segi penyambutan. Mohon dimaafkan dan harap dimaklum saja, itu tidak terlepas dari kekurangan kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan alpa. Maka insya Allah juga alhamdulillah kita menerima kedatangan dari AA Ilyasa dan juga rombongan dengan penuh lapang dada, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Maka yang terakhir dari kami ingin mendoakan
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan perjalanan rumah tangga AA Ilyasa dan juga Teh Rani senantiasa selalu dalam keberkahan Allah sampai maut memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kealfaan, kesalahan dalam tutur kata saya pada hari ini. Akhirul karam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.